ngacungkeun tasyahud pas asyhadu alla ilaha illallah tadi ngacung jadi dia teu kuat ateul pake kudu gagaro kudu ieu digantian ku ieu di kieu kan saleuleui Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam aidon annahu yustaratu fi sihhatis salat. Syarat sah salat geus beres. Padahal aya di syarat sah salat yang tidak tercantum. Yang perlu diketahui yaitu al-ilmu bi fardiyatis sholati. Al-ilmu bi fardiyatis sholat itu mengetahui bi anna sholat fardun gitu. Jadi musolli harus mengetahui bahwa sholat itu fardu. Harus sadar, harus tahu bahwa sholat itu fardu. Falau jahila fardiyata asli sholat lamun musolli tidak tahu bahwa sholat itu fardu. Manehnya sholat fardu apa tuh? Teuing. Aw sholatahu allati syara'a fiha atawa sholat anu keur dilakukeun. Keur ngalaksanakeun sholat maghrib umpama. Dia tidak tahu bahwa maghrib itu fardu. Rung we sholat lam tasi. Usah. Kama fil majmu' war raudhah. Kebangetannya jelema muslim kuat katanya sholat fardu. Wa tamyizu furudiha min sunaniha teras deui syarat sah salat teh harus bisa membedakan fardu salat dina sunnah salat, harus tahu yang ini rukun, yang ini sunnah. Jangan sampai yang pada aslinya adalah fardu kemudian kalakah ditekadkan bahwa itu sunnah. Itu nanti menjadi masalah. Nah bener, ini taqwadal ami awil alim. Lamun jalma awam atau bahkan santri lah. Santri itu kan alim. Ya paling tidak alim di sholat. Masa anda tidak alim di sholat-sholat aja? Kalau sudah ulama lah itu kan sudah memang ahli dalam urusan agama secara menyeluruh. Kalau seperti kita ya bisa saja kita alim dalam bab ini, dalam bab lain tidak alim bisa saja kan. Orang awam atau orang alim nekadkeun al-kulla fardhon sakabeh nu dilakukeun gerakan ucapan yang ada di dalam sholat fardu kabeh, ya udah nggak masalah, sah-sah saja. Ngan awas sunnatan lamun ditekadkeun sunnah kabeh maka sholat teu sah karena nurunkeun derajat fardu. Ritina sunnah ditaikeun kana fardu mah terlepas tina masalah non nya alus, dalam arti alus dampaknya paling nu sunnah ge akhirna pasti bakal dilakukan. Ada nilai positifnya. Terus anu terakhir masih keneh syarat salat adalah wal ilmu bi kaifiyatiha, mengetahui tata cara salat teh kumaha, rukun salat naon, al-ati bayanuha qoriban anu bade diterangkeun ayeuna sakedap deui insyaallah faslun fi sifatis shalah. Geus beres syarat salat. Sabaraha poe karek beres syarat salat. Urang karek ngaji bab naon ieu teh kamari? Karek bab wudu, bab adus, bab
bab najis anu aya dina ruang lingkup syarat salat. Karek sakitu di kamar itu ai salat unggal poe masalah masih keneh loba nih anu urang teu ngarti niat pagujud keneh ieu pasal rek meretelakeun pi sifati salat dina tata cara salat rukunnya lah arkanus sholati ae furuduha ari pirang-pirang rukun salat tegesna fardu salat rukun dan fardu teh eta keneh amang rukun ya fardu ya rukun kecuali bab haji. Dalam bab haji ada perbedaan antara ta'rif rukun dan fardu. Kalau rukun itu anu tawakuf kana sahna haji, kalau fardu itu ketika ditinggalkan nanti terkena dam. Itu perbedaan rukun dan fardu, tapi khusus dalam bab haji ya. Kalau di sini arkan aya furud, katakan. Rukun salat arba'ata asyar aya 14 bijak litumakninah fi mahaliha ruknan wahidan dengan menjadikan tumakninah dina pirang tempatna dijadikeun sarukun makana jumlah 14. Kang dasa terang abdi madina parukunan 17 sarua rek nu 17 rek nu 14 salatna kitu. Bisi berarti kang lamun rukuna 14 mah salam teh keur sujud da diteporan 3 henteu sarua bae beda cara ngitung wungkul ari nu 17 mah tumakninah nu 4 dihitung 4 tumakninah kan aya 4 tumakninah dina ruku tumakninah dina i'tidal tumakninah dina sujud tumakninah dina diuk 4 tumakninah itu dibikin 4 maka jumlah menjadi 17. Ketika tumakninah yang 4 itu dihitung 1 sarua tumakninah keneh berarti hilang 3 17 dikurangan 3 jumlah 14. Ini bijaklit tumakninah fi mahaliha ruknan wahidah. Ahadua nu kahiji niat bolak-balik nu kahiji ni naon niat teh hiya al qasdu bil qalbi niat teh ngamaksud dina hate lepaskeun heula masalah ngarenteg lepaskeun heula ya moal konek amang kalabat qauluhu hiya al qasdu bil qalbi hadza makna niat lugotan eta mah ceuk lugot amma syar'an ceuk syara nu ngaran niat teh qasdu syai' muqtaronan bi fi'li ngamaksud hiji perkara dibarengkeun jeung prakni gawena perkara naon ay qasdu syai' alladzi yuridu fi'lahu hala kauni zalikal qasdi muqtaronan bi fi'li zalika tegasna ngamaksud perkara anu karep dilakukeun ente rek ngalakukeun naon orek ngalakukeun salat tah nu karep dilakukeun ku ente teh dina hate dituju bari keur bareng jeung prakna nu kitu ngaranna niat. Dasarna naon biasa we jiga kamari hadis innamal a'malu binniyat payajibu biha dina niat wajib qasdu fi'liha dina niat wajib ngamaksud migawe salat tinggal ikat tengah qauluhu qasdu fi'liha karena ngarti naon maksudna qasdu fi'liha ai iqauha keur
takbiratul ihram teh kudu ngamaksud nibakeun salat. Artinya memang Anda niat nih gawe salat. Fala yakti ihdaruha fi dzihni ma'al ghaplati an fi'liha. Teu cukup ngabayangkeun salat, ngahadirkeun salat dina hate ma'al ghaflah an fi'liha, tapi lalai dari tujuan akan melakukan salat. Dina hate kabayang tapi tidak ada tujuan melakukan. Jadi memang kudu qasdu fi'li. Niat itu. Rek naon mangun ditanya mah? Rek salat. Lisan ngomong salat, hate memang tujuan salat. Memang tujuan midamel salat. Hate boga tujuan midamel salat, lain hate ngerentegkeun sejak kaula. Bolak balik. Supaya nawan make kudu qasdu fi'liha litatamayazaan baqiyatil af'al, supaya beda jeung pagawean lain ulah sarua jeung senam. Lamun teu aya tujuan midamel salat, gerakan-gerakan yang Anda lakukan teu bisi akur jeung senam. Wa ta'yinuha oge wajib dina niat teh ta'yinuha nangtukeun salat naon. Jadi keur waktu takbiratul ihram teh hate ngamaksud salat duha. Jelas kan? Allah hate ngamaksud naon? Salat duha. Teu cukup ngamaksud salat unggul. Sing jelas ngamaksud salat duha. Mun duhur min duhrin ngamaksud salat duhur. Au goeriha ngamaksud salat asar. Supaya naon litatamayazaan goeriha, supaya beda jeung lian duhur da salat teh loba. Fardu ge aya 5, aya si duhur, si asar, si maghrib. Fala yakfi niyatu fardil waqti, teu cukup ngamaksud fardu waktu. Sing jelas naon fardu waktu teh sina duhur, berarti ngamaksud fardu duhur. Ketika niat diartikeun ngamaksud nyambung kabeh bahasa. Walau kanatis sholatul maf'ulah naflan goera mutlakin, sekalipun sholat nu dilakukeun teh sholat sunat nu lain mutlak, maka wajib qasdul fi'li jeung ta'yin. Sholat rawatib was sunanil muaqqat, sholat sunnah nu dibatas waktu, auzati sabab, sholat sunnah anu puguh ngabogaan sebab. Sing jelas ngamaksud sholat istisqa, ngamaksud sholat idul fitri, ngamaksud sholat witir, ngamaksud sholat duha, ngamaksud sholat sunat qobliyah duhur. Fayajibu biha ta'yin, wajib dina rawatib jeung pasunatan anu muaqqat jeung zata sabab at-ta'yin, wajib nangtukeun salat naon. Dengan cara apa ta'yinnya? Bil idhofati ila ma yu'ayyinuha, dengan salat eta teh disandarkeun kana perkara nu bisa nangtukeun salat.
ngamaksud salat can jelas mana salat naon duha ngamaksud salat duha sandarkeun eta salat kana duha mayu ayyinuha ta duha ngamaksud salat sunat duhur teu jelas salat sunat duhur teh aya qobliyah ba'diyah jelaskeun ngamaksud salat sunat qobliyah duhur ngamaksud salat sunat duhur qobliyah karena di sini disebutkan kasunnati zuhri al qobliyah. Nah ini disandarkan karena bahasa qobliyah sunnat duhri al ba'diyah lamun rek ba'diyah sing jelas wa illam yuakhir al qobliyah sok sanajan salat sunat qobliyahna teu diakhirkeun keheula maksudna kumaha pan kieu ai salat qobliyah kan sebelum fardu ari ba'diyah setelah fardu teu kudu diomongkeun qobliyah ba'diyah atuh Kang dalamun abdi ngamaksud salat sunat duhur memeh salat fardu duhur pasti qobliyahna meureun lamun abdi ngalaksanakeun salat sunat duhur sabada salat duhur pasti ba'diyahna meureun make kudu aya qobliyah ba'diyah mun kieu mah qobliyahna dilaksanakeun sabada salat duhur jadi sabada salat duhur bisa kalikeun qobliyah jeung ba'diyah mun kitu mah tah kakarek kudu meureunnan kudu dibedakeun mana qobliyah mana ba'diyah da duanana dilakukeun sabada salat fardu wa illam tu akhir al qobliyah sanajan qobliyah teu diakhirkeun tetep be kudu ada beda kudu ada ta'yin dengan cara membatasi dengan bahasa qobliyah jeung ba'diyah wa misluha jika duhur kullu sholatin laha sunnatun qoblaha wa sunnatun ba'daha salat fardu anu ngabogaan qobliyah jeung ba'diyah sing jelas qobliyatan ba'diyatan mun subuh tak egae salat sunat subuh mah egae ente ngamaksudna ngamaksud salat sunat subuh teu kudu make qobliyah naon sababna saingannya ba'diyah enggak ada ketika diucapkan ketika dimaksud salat sunat fajar ya pasti eta mah kana qobliyah bahwa ba'diyah anu saingan salat sunat asar egae dina niatna teh ngamaksud salat sunnah asar teu kudu make qobliyah naon sababna eueuh saingan iya jadi enggak usah dita'yin pasti kain sirop kana qobliyah wa idil adha ngamaksud salat idil adha sing jelas idil adha gitu da salat id teh aya dua idil akbar gitu idil fitri gitu juga kamari idil asgor gitu nggak maksud salat idil fitri sing jelas teu cukup ngomong nggak maksud salat id sebab id aya dua sekalipun waktunya lamun di bulan Syawal bakal kain sirop karena idil fitri masalahnya id ada saingan itu ketika ada dua macam atau lebih harus ditentukan id naon falayak bi sholatul id teu cukup dina niat ngamaksud salat id wal witri atawa contoh salat witir sok maksud mun ente salat witir teh dina hate ngamaksud salat witir gitu sawaun al wahidah wa zaidah alaiha rek musarakaat rek nu leuwih tina sarakaat 7 maksud itu make bilangan tongkang atau kudu wayak niyatul witri min gueri adadin
salat sunat witir cukup dina niatna ngamaksud salat sunat witir, teu kudu ngajelaskeun niat sarokaat atau 2 rakaat atau 11 rakaat. Meureun kumaha ke iraha uruk salamna wa yuhmalu ala ma yuridu, meureun ente karepna rek sabaraha rakaat engke kumaha karep menurut kaul awajah. Wala pipihi niyatu sunnatil isya, teu cukup dina witir ngamaksud sunat isya. Mana rek kumaha bieu? Mun kieu kumaha? Wala pipihi niyatu sunnal isya, teu cukup dina salat witir sejak kaula abdi salat sunat isya gitu bener. Mun dikerentegkeun aurati batiha, teu cukup dina salat witir sejak kaula abdi ngalaksanakeun salat rotib isya gitu. Teu cukup dina witir ngamaksud sunat isya. Kenapa? Kudu kumaha tuh? Kudu ngamaksud salat witir. Taraweh sok keur waktu takbir teh HTN teh boga tujuan ngalaksanakeun salat taraweh, duha, istisqa, gerhana matahari, gerhana rembulan, keur waktu takbiratul ihram tujuan ente ngalaksanakeun salat gerhana bulan. Nah ini jika salat sunnahnya muakkad atau zata sababin ngagaduhan sebab. Kumaha lamun salat sunat mutlak aman naflul mutlaku pala yajibu fihi ta'inun, ai salat sunat mutlak mah teu wajib nangtukeun salat. Jika salat tahajud teu kudu ngamaksud salat sunat tahajud, teu kudu. Dina tahajud mah ngamaksud salat jadi. Nu penting salat ba'da hudang sare jadi tahajud. Bayak pipihi niyatu li salat, cukup ngamaksud migawe salat. Niatnya nawan Mama Cupang? Ngamak kan niat kosdu. Tahu. Saya mah pengen tahu mah cek anda cek ente eta di mana eta ngaran saja kaula abdi salat fardu maghrib 3 rakaat madu ka kiblat makmum karena Allah eta di mana? Loba nu ngaran 80% ngaran. Saya mau teu bergeming kieu. 80% mu pasti ngaran kabeh di baheula. Anda mau merad lagi silakan. Dan alhamdulillah nu penting mustamal geus taslim. Walaupun teu mayar duit ka aing. Aya teh wing 1 juta ieu. Itu wing sayembara 1 juta ieu manehna teu udud-udud acan sayembara aing deh. Coba ngagawekeun si Ujang, coba bolak-balik coba. Sugan nganuhunkeun kayaknya. Kama fi raqatai tahiyati, jika dina 2 rakaat salat tahiyat, 2 rakaat wudu, 2 rakaat istihoroh, itu semua masuk kategori naflul mutlak. Gak punya waktu tertentu, gak punya sebab anu tertentu. Itu masuk kategori naflul mutlak semua. Istikharah mengikuti wazan istab'ala bimakna tolab, makna tolabul khair. Istikharah lain tolabur ru'ya. Salat istikharah lain info, lain cari info mimpi lain. Tapi nana tolabul khair makna istikharah. Wakaza sholatul awabin, termasuk sholat awabin. Jika taraweh sholat awabin antara maghrib jeung isya.
alama qalahu Syekhuna Ibnu Ziyad wal Alama As-Suyuti, dauhan Ibnu Ziyad jeung Imam Suyuti, salatul awabin masuk kategori salat sunat mutlak dina niatna cukup niat lis salat. Ngan walladzi jazama bi Syekhuna, dauhan Syekhuna nu dimantapkeun dina patawina annahu la budda fiha minat ta'yin, salat awabin kudu ta'yin jika duha sabab masuk kategori muakkad sabab waktuna di antara maghrib jeung isya. Geus tuna balik deui dina niat salat wajib qasdul fi'li jeung ta'yin. Wa tajibu niyatu fardin fihi, wajib deui ngamaksud fardu dina salat fardu. Apa? Niatna naon? Ngamak berarti manana? Wa tajibu niyatu fardin fihi, wajib ngamaksud fardu dina salat fardu, lain wajib ngerentegeun fardu lillahi ta'ala. Ayo. Walau kifayatan sanajan fardu kifayah, awan nazron atawa salat nadar, pokokna mah fardu rek fardu ain rek fardu kifayah. Wa in kana annawi sobi sanajan budak leutik nu niatna teh teu wajib ngalaksanakeun salat fardu, teu wajib sote ngalaksanakeunana, tapi kan salat teh mah salat fardu. Supaya naon dia tamayyaza anin nafli, supaya bisa beda mana pangkat fardu jeung pangkat sunnah. Dina salat fardu tilu, qasdul fi'li, ta'yin, fardi. Ya. Contoh, ka usolli fardod duhri. Oh, berarti niatnya contohna usolli fardod duh lain. Niat mah contohna lain ngucapkeun usolli fardod duhri, dan niat mah lain ngomong. Ari eta ka usolli fardod duhri, jiga usolli fardod qasdu fi'li salat ta'yin fardiyah. Tujuan nu aya dina hate ente mun diaplikasikeun dengan sebuah ungkapan jadi nate usolli fardod, lain niatnya adalah ucapan usolli fardod duhri, lain niatnya ngerenteng sejak kaula abdi salat fardu duhur. Niat mah qasdu walau tanpa ngerenteng. Masalah ente bari ngerenteng itu urusan Anda, masalah bukan masalah saya. Makanya di kauluhuna di tengah dinayana kauluhu usolli fardod duhri aeka ayak sidabi qalbihi dzalik, lisan ngucapkeun usolli fardod duhri, hate ngamaksud salat fardu duhur. Saya ulangi, lisan ngucapkeun usolli fardod duhri, hate ngamaksud migawe salat fardu duhur. Cukup 1 detik, cukup. Usolli fardod duhri. Keur ngomong usolli fardod duhri can takbir. Geus aya can tujuan salat, tujuan Anda mau apa? Sing jelas usolli fardod duhri, tujuan Anda mau apa? Salat fardu tuh. Salat duhur cak geus buku fardiyah na eta tong kaliwat. Usolli fardod duhri. Tujuan Anda mau apa? Sing jelas. Sudah punya tujuan Anda mau salat duhur? Tujuan ini jangan hilang ketika takbir. Usolli fardod duhri. Allahu Akbar. Ya, dia. Nah. Sholli fardod. Sudah punya tujuan?
salat fardu duhur tah kade tong leungit ayeuna takbir dina takbir kudu aya keneh Allahu akbar jadi nah darah dikerentekeun Allahu akbar elah dasar si pelung sih ya kalaguan ayo kenapa anda begitulah Allah kunaon kunaon lila teh nggak nanya kunaon abdi naros kunaon mama cupang kunaon kelelati takbir itu bisa secepat suara toke Allahu akbar inspirasi Mang abdi terpikir seperti ini setelah saya mesantren di Buya Dimyati pulang dari Lirboyo saya masih berpikiran niat itu sejak tahun padahal saya sudah mesantren 10 tahun serius ketika saya ke Buya Dimyati kemudian tiap hari saya melihat sholat Buya Dimyati saya jadi penasaran ai Buya kumaha niat na aing teu ngarti jangan masuk itu Pak itu meresan usian mana si taba teh tayina ke ibu tadi kak taba ka puput namun telat ya mah Buya Buya Dimyati setahu saya tidak pernah ngalaksanakeun sholat jamaah kalau anaknya belum komplit semua saya 2 tahun dina hiji waktu rong jamaah umat bubuk datang ditinggali hiji deui anu bungsu kamu tambah can dongkap ingetkan ya abdi pas jajaran kedua dua beliau kunaon Buya teh kitu dekeun takbir teh dekeun deur wae geus tak tadi teh geus dia mana si tabak bubuk anu neangan dongkap babi dia iya laras oh ayo jang pulang Cianjur nyebut babi itu apa kumaha Banten mang ieu mah Banten babi dia mun nyarekan dia di matiku babi dia kata orang kali telat jamaah ayah babi dia aing mah lamun abdi di dia mah kita abdi mah toke dia buat kene saja aing di akhirat cenah moal dituntut kuno lain ke budak santri tapi sia bisa ngegusur aing paduli teuing cenah santri mah anak batur aing mah nu penting sia jadi di dia apa biasa babi dia itu bahasa Banten kan itu ewe aing di ewe ajengan biasa bahasa Banten kan itu ewe aing di ewe ajengan ewe na pamajikan itu bahasa Banten itu sih alo tasih pupui mama tuh pupui ke waktu bujangan anak kan kabogona orang Banten rek hampir kawin dan dibadakeun teh ku sabab dikomen ku keluarga teu pira tina bahasa kamana dia jing adi poe cek aing teh sia boga pamajikan geus sanajan bahasa di manehna pan dibawa ka dieu meureun di dieu teh kamana dia jing nya siarek tega sia teh disebut anjing ku pamajikan nya kuatin kata tulus alo kuatin kata tulus gara-gara bahasana kumaha dia jing kepada anjing teh mun teu urang mah euy meureun salat Buya Dimyati gitu ada kan Allahu akbar kumaha sejak kau can beres aing teh lamun sejak kaula Allah sejak kaula karek sejak kaula salat fardu maghribna mana can imaman can mustaqbil qiblat can arba'a rakaatin tamahan deui can qasron mun qasron can majmu'an jamaah takhirin ma'al isya ada ku Tama pahami. Jadi niat itu cukup 1 detik.
Ini bukan, ini tidak membahas terkait istihdor hakiki, istihdor saya belum membahas itu. Ini niat tingkat SD, ini masih dalam kategori tarif niat tuh ngaran niat kosdu. Lain ngerenteng kosdu se, lain ngerentengkeun se, kosdu salat fardu maghrib, lain ngerentengkeun sejak kaula habis salat fardu maghrib. Jadi kumaha praktek niatnya berarti kieu. Usolli fardhu duhri. Sakit itu cukup kan? Cukup kan sakit itu kan? Kita bicara yang wajibnya dulu. Usolli fardhu duhri. Nah, HTT orang tujuan naon? Mengerjakan sholat fardu duhur. Awas, sing ingat kosdul li fardiyah ta'yinnya. Mengerjakan sholat fardu duhur. Allah Akbar. Bisa. Gampang, coba aja lah. Coba aja. Nu penting ulah loba pikiran. Nu penting ketika mau sholatnya hilangkan dulu seluruh awaik. Bon simpen heula urusan dagang, simpen heula urusan bisnis, simpen heula inget ka awewe leungitkeun heula. Tagihan pohokeun heula. Lah kan memang pasunatannya seperti itu kan, ketika menghadapi mau sholat kita sunnah untuk parohul qalbi ngosongkeun hate minal awaik. Dina sakabeh anu mata kaganggu dina urusan dunia, fokus kana salat. Sholli fardhu. Allahu Akbar. Ya gampang. Sholli fardhu isya'i. Allahu Akbar. Bisa. Ao pardo Jumati atawa contoh nateh mun diungkapkeun ku bahasa usolli pardo Jumat. Wa in adrokal imam pi tasyahudiha sok sanaos eta makmum teh mangihan imam dina tasyahud Jumat keukeuh bekan niat nama kudu niat sekalipun pada buktinya akan jadi salat duhur karena tidak menguti satu rakaat dengan imam. Guys, qasdul fi'li fardiyah ta'yin. Wa sunna pin niyati idofatun ilallah. Ayo sirek kumaha ngartikeun ieu. Niat ngerenteg jeuk mah. Berarti bakal kieu maneh mah. Disunnahkeun dina niat ngerentegkeun lillahi taala gitu. Mana nyebutkeun ngerentegkeun mana? Kumaha meureunan? Niat teh ngamaksud salat fardu isya. Salat fardu isya yang Anda lakukan itu sunnah, disandarkan bahwa salat yang Anda lakukan sekarang ini semata-mata hanya untuk Allah. Pohokeun mitoha di tukang. Pohokeun santri di tukang. Pohokeun jelema di tukang. Urang salat fardu duhur ngamaksud salat fardu duhur kita murni karena Allah. Sebuleut salat fardu duhur murni karena Allah, mitoha geus leungit, santri ayeuna geus leungit. Tah antepkeun Allahu Akbar. Cenakan hese diajar. Susah mopon sejak kaula itu susah. Coba urang baca ka tengah sunnah pin niat idofah ilallah. Nu sunnah teh naon? Istihdaruha fi zihnihi. Sunat ngahadirkeun idofah ilallah dina hatena. Lain sunat ngerentegkeun lillahi ta'ala. Nu disunahkeun mah idofah, lain ngerentegkeun bahasa lillahi ta'ala.
khurujan min khilafi man aujabahu sabab menghindari hilaf ulama anu ngawajibkeun kudu idhofah ila Allah. Oke, alasan kedua waliyatahaqqaq maknal ikhlas, supaya benar-benar nyata 100% ikhlas karena Allah. Urang sholat kan karena Allah, lain karena sasameureun, ngan supaya lebih nyata lagi, supaya lebih tahakkuk lagi, maka ketika urang ngamaksud sholat fardu maghrib, sandarkeun sholat fardu maghrib nuku ente maksud eta teh hanya semata-mata untuk Allah. Wa ta'arrudun, ayeuna bahasana naon ieu? Ta'ar tadi idhofah, ayeuna ta'arrud. Kumaha? Ngerenteg di ta'arrud. Idhofah sia mah ngerenteg, ta'arrud ngerenteg itu kumaha sabeuki-beuki teh? Mertelakeun, lirik hadirkeun bahwa salat fardu duhur anu karena Allah ieu teh salat fardu duhur ada. Salat fardu duhur bari qada ieu teh. Sing kalirik dina hate, kakosdu dina niat. Wala yajibu teu wajib. Dina niat ta'arrud kana ada jeung qada sok sekalipun manehanana ngabogaan faitah mumasilah lil muaddah. Ngabogaan qadaaneun anu akur jeung salat ada. Ayeuna rek salat Isya malam kamari aya nu kaliwat, berarti poe ieu teh kewajiban maneh dua, Isya qada jeung Isya ada. Sanajan boga Isya qada jeung Isya ada teu wajib kemudian anda ta'arrud kana ada jeung qada. Hilafan 5 tabaudal adroi wal asl, menurut kalaso sihhatul adabi niyatil qada, sah ada niat qada. Atau sabalikna lamun uzur, cara contoh mendung atau isuk-isuk salat subuh jam 6 ieu teh geus kaluar panon poe acan, kaluar panon poe acan derwe sholli fardhu subhi qadaan, padahal subuh keneh sholli fardhu subhi adaan, padahal geus meletek panon poe teu naon. Ngan lamun nyata-nyata geus meletek panon poe ente usolli fardhu subhi adaan teu sah. Nyata-nyata masih keneh subuh ente usolli fardhu duhri qadaan teu sah. Naon sababna? Litala'u bihi, aisyah teh serius teh salat jiga ngaheureukeun malaikat. Siga ocon salat teh siga ocon-oconan bae. Eta ibadah teh. Geus puguh ada maka disebut qada, geus puguh qada maka disebut wa ta'arrudun listiqbalin, yang hareup kiblatna deui kudu kata'arrud dina niat. Bilangan rakaatna deui kudu kata'arrud dina niat teh. Lain ngarentegkeun mustaqbilal kiblati, lain ngarentegkeun arba'a rakaat. Hilafan uril huruji min hilafi man aujabahu at-ta'arrud lahu. Wa sunnanut kun bimanwiyin, sunnah ngucapkeun kana naon anu diniatanana, sunnah ngucapkeun usolli fardhu duhri adaan lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati arba'a rakaatin, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sunnah ngucapkeun supaya naon? Liusa idalisan alqolba, supaya lisan ngucapkeun eta teh nulungan kana hate, akhirna hate teh mudah untuk mengqasdu, mengidhofah, mengta'arrud. Dituntun ku lisan. Sok buktikeun, diajar babaraga. Usolli fardhu duhri adaan makmuman, sholli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tuh hate urang teh ngamaksud salat fardu duhur bari ngamakmum bari ieu teh nyang hadeup kiblat 4 rakaat, dan salat ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Geus kakumpul
Allahu Akbar. Ya, ya, bisa. Kumaha tukang selama ieu salat abdi ngerenteg, saya katakan sah. Saya tidak mengatakan niat Anda selama ini ngerenteg, saya tidak mengatakan sholat Anda tidak sah, saya tidak mengatakan itu. Saya lagi ngomongkan niat lain ngerenteg. Masalah kemudian niat ente ngamaksud sholat fardu maghrib di bantuan jeung ngerenteg, itu masalah Anda. Loba anu nyeret ka abdi dan loba anu mensalah pahami dari bahasa abdi. Cek ti aliyati somat teu sah salat anu ngerenteg. Saya anu ngomong teu sah. Saya mah lagi ngabahas niat lain ngerenteg. Lamun niat geus urang bisa menghilangkan ngerenteg, maka niat cukup 1 detik. Walau syakka, lamun jangma mangma. Hal ata bi kamalin niat aula ari tadi. Niat sampurna tuh. Tadi teh dewek teh ngamaksud salat maghrib atau ngamaksud salat fardu maghrib, farduna ka maksud teh tadinya euy. Au hal nawa zuhron aw asron ai dewek tadi niat teh ngamaksud salat fardu asar apa ngamaksud salat fardu duhur. Kumaha lamun ragu? Allahu Akbar geus beres takbir ragu. Dia teh usoli ini ngamaksud salat fardu duhur, ngamaksud salat fardu asarnya euy. Duhur asar kur gitu ya teh beres takbir. Pain zakaro ba'da tuli zamanin lamun elingna sabak dalila zaman au ba'da ityanihi biruknin walau kaulian atawa elingna sabada migawe hiji rukun sok sanajan rukun kauli jika maca Fatihah maka batal salatna. Ngan lamun elingna teu lila maka salatna masih kena salam. Allahu Akbar. Bieu dewek teh duhur asar. Duhur kata bener. Ya udah sah. Kecuali mungkin Allahu Akbar. Duhur asarnya euy. Kira-kira maca sapatihaheun duhur tapi bener geus batal aya elingna ayeuna geus lila. Jadi dihampura sakpin niat lamun kaburu eling teu lila atau sebelum melaksanakan rukun kauli. Sanajan sakedeung lamun geus ngalaksanakeun rukun kauli elingna tetep batal salat. Kenapa? Karena ada rukun yang cacat. Dor ente teh dina kayaan ragu maca Fatihah. Fatihah yang Anda baca dalam keadaan ragu in niat itu Fatihahnya cacat. Karena niat itu merupakan pondasi dalam semua ibadah. Pondasi nangis cacat gitu nya roboh kabeh. Wasani takbiru taharum yang rukun salat nu kadua teh takbir taharum aya hadis muttafaq alaih dawuh Rasul idza qumta ila salat fakabbir. Jelas perintahnya fakabbir. Takbir taharum teh takbir nu ngaharamkeun. Aya takbir taharum, aya takbir ihram, sarua bae. Takbir penyebab haram. Nah maka disebut takbir ngaharamkeun li annal musolliya yahrumu alaihi bihi makana halalan lahu qablahu min mufsidatis salat. Memeh takbir menang daang gara-gara takbir daang haram. Memeh takbir menang ngomong gara-gara takbir teu meunang ngomong. Memeh takbir menang gerak langkah bebas gara-gara takbir teu meunang gerak anu loba. Berarti takbir ini mengharamkan semua hal-hal anu matak ngabatalkeun salat, matak disebut weh si takbir nu ngaharamkeun. Takbir taharum. Apa hikmah dibalik takbir dijadikan sebagai pembuka salat? Salat dibuka ku takbir. Allah. Takbir.
Wajuila fatihata sholati, takbir dijadikan sebagai pembuka sholat. Alasannya liyastahdirul musolli, supaya jalma nu sholat bisa ngahadirkeun kana makna takbir anu nuduhkeun kana keagungan Allah, anu memang si musolli keur siap-siap untuk melayani khidmah ka Allah, sehingga sampurna rasa haibah jeung sieun jeung khusyuk ka Allah subhanahu wa ta'ala. Da kudu nama euy ketika ngadenge ayeuna takbir teh kudu nama wajilat qulubuhum, kudu nama. Dan takbir ayeuna sudah tidak terlalu sakral gara-gara takbir minang dipakai di jalan. Takbir sudah tidak terlalu sakral sekarang karena terlalu diumbar teuing dina jihad politik. Utak-utik takbir. Sok halusnya dina orasi ini kan. Dina orasi dina demo pakai sound system takbir. Allah, takbir teh, ngucapkeun takbir teh liyastahdir makna huddal ala azamati. Ucapkan takbir teh supaya ngahadirkeun dina hate kana keagungan Allah, sehingga ngageder ain hate teh. Lain nyingsieunan batur takbir teh. Lain ngabingbangkeun ka batur takbir teh. Oleh karena tujuan takbir itu agar supaya istihdar dina hate, supaya hadir dina hate keagungan Allah anu maha agung. Wa min sama zida fi tikrari, maka takbir terus diulang-ulang selama salat. Rek ruku takbir, rek sujud takbir, rek diuk takbir, rek nangtung kaluhur deui takbir. Terus nu disebut takbir intiqal. Agar supaya apa? Liyaduma istishabul zaini fi jami'i sholati, agar supaya rasa haibah dan khusyuk selalu langgeng ti mimiti takbiratul ihram nepikeun ka uluk salam teu eureun-eureun. Sabab urang masih nyana lep-lepan. Mungkin keur waktu takbir khusyuk Allahu Akbar, mungkin khusyuk. Keur maca Fatihah leng inget deui kana galengan poho sieun rempag mengkening hujan badag. Rek ruku takbir Allahu Akbar yaling deui. Nah, udah makan gitu. Jadi terus diupdate, diperbaharui agar supaya selalu istihdar selama sholat. Jang urang, sholat urang gitu teh. Sayyidina Ali upami ngalaksanakeun sholat keur waktu maca takbir kan pamunteuna teh geuneuk. Baturna geuneuk teh karena bener-bener karasa azomah haibah Allah subhanahu wa ta'ala ku nguping takbirna beun ngageder hate. Nah urang mah pan hare-hare di takbiran. Adenge takbir teh urang mah teu ngageder. Malah beuki dirungkupan ku simut. Makrunan bi takbirin, niat nyata takbir taharum nu dibarengkeun jeung niat. Masalah mukorona ayeuna. Nah niat kudu maka dibarengkeun jeung takbir. Lianna takbiro awalu arkanis sholati, sabab takbir adalah awal rukun sholat. Patajibu mukoronatuha, atuh wajib ngabarengkeun niat jeung takbir. Jika ibadah nu sejen di mana niatna aya dina awal ibadah, dina wudu keur pas plek umbah beungeut, dina adus pas ayeuna cai mendarat dina awak, awwalu juz'in minal badan, awwalu juz'in minal wajhi, ieu ge awwalu juz'in minas salat, awal juz'in takbir. Ulah nepikeun ka keur takbiratul ihram malaweung hate Allahu Akbar, aya geus beres bar karek dina hate tujuan salat fardu maghrib, berarti takbir teu kaniatan.
bala buda ayyastahdira kulla mu'tabarin biha mimma maro wa ghairihi. Itu tinggal wajib dina keur waktu takbir si jalma nu salat ngahadirkeun kulla mu'tabar sakabeh anu direken dina niat tadi teh. Mu'tabar teh naon? Qasdul fi'li ta'yin fardiyah, itu kulla mu'tabar. Mimma maro qasdul fi'li ta'yin fardiyah wa ghairihi, bukan hanya itu dan lainnya seperti qasar. Lamun ente niat qasar, qasarnya harus hadir berjamaah. Kang ieu teh abdi teh jadi imam, imamnya harus hadir. Abdi teh jadi makmum, niat makmumnya juga harus ka istihdar. Karena qasar, niat imam di dalam Jumat, niat makmum dina Jumat jeung selain Jumat wajib. Jamaah tahir mah teu. Qasar nu kudu dina takbir. Jamaah tahir mah teu kudu dina takbir. Nu kudu dina takbir bareng jeung takbir mah niat qasar. Berarti lamun urang misalna jadi imam, tong jadi imam atuh, jadi makmum, sholat duhur, jadi makmum, bari di qasar. Berarti dina niat nate kudu ngamaksud sholat fardu duhur, bari di qasar dina kayan ngamakmum, teh kudu ka qasdu kabeh. Lain ngarantegeun usolli fardhu duhri maksuron makmuman lain. Ayyastahdiro lain ayyuhattiro, lain ngarantegeun ayyastahdiro. Iraha ma'abtidaihi jeung kawitan takbir summa yastamirru terus langgeng kudu aya ila ro nepikeun ka ro na akbar. Ini yang disebut muqaranah hakiki yang kita hampir tidak mungkin bisa, tapi keun bae urang diajar heulana. Kita bicara muqaranah hakiki. Ketika ngucapkeun al, maka hati Anda harus punya tujuan sholat fardu maghrib makmum bari di qasar. Tujuan itu jangan hilang sampai nyebutkeun bar. Kudu kitu. Sholli fardhu duhri makmuman maksuran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ti nepikeun kabar teh tujuan sholat fardu maghrib qasar makmum harus ada. Ari urang niat teh ayana pas loh, pas alna macan aya Allah cara ya istadalillah oh karek ya kau la sholat lillahi ta'ala. Tah palmahloh teh hu akbar leungit deui palmah hu akbar. Berarti alna tekan niatan. Niat maneh hanya keur waktu loh. Sedangkan takbir kudu dibarengkeun ti mimiti al nepikeun kabar. Berat? Jujur saja. Oke. Kalau berat dan memang saya pun tidak bisa sampai detik ini. Imam masalah muqaranah awas lain tarifnya, timah tarifnya Pak. Geus tadi khususnya muqaranah geus. Wa fi qaulin menurut satu kaul sahahu ar-Rafi anu disohehkeun ku Imam Rafi'i yafi qarnuha bi awwalihi cukup ngabarengkeun niat nu penting niat aya pas al paduli teuing pas loh pas bar eueuh ayo pas al pas al ente tujuan sholat fardu maghrib aya sholli fardu maghrib tujuan sholat fardu maghrib ya
Allah leungit Allahu akbar tenan asa pasal we aya tujuan salat fardu maghrib pasal paduli ting pas loh jeung bar lang we paduli cek hiji kawal nu disohehkeun ku Imam Robi dua hese keneh jujur hese geus terakhir ieu lamun teu bisa ieu acan siare kumaha salat wafil majmu dina kitab majmu watankeh dina kitab tankeh al-mukhtar kawal nu dipilih adalah ma ikhtarahul Imam wal Ghazali nyata kawal nu dipilih ku Imam Haromen jeung Imam Ghazali yang menyatakan annahu yakfi piha al-muqaranatul urfiyah ingdal awam dina muqaranah antara qasdu jeung takbir nu penting cukup babarengan cek murab teu kudu palabah al teu kudu palabah loh teu kudu palabah bar teu kudu tial nepikeun kabar nu penting aya di antara al jeung bar bisa nyata palabah naon maneh sok aya teh loh alhamdulillah aya qaul bukhna kumaha muqaranah urfi teh ini Kak kalau Anda bersama istri Anda dikatakan jalan bareng, itu kan harusnya begitu. Bareng kan? Mang, eta jalan sareng saha? Sareng istri. Eta jalan babarengan sareng saha? Babarengan sareng istri. Kieu meureun tah. Kumaha lamun kieu? Contoh. Mang Cupang balik pasaran laku. Kawin jeung Neng Bedus. Mang Cupang jeung Neng Bedus. Kusabab Neng Bedusna kurang geulis. Sarua Mang Cupang ge goreng batu. Dina hiji waktu ulin ka dieu. Dituna tuh Neng Bedusna dituna di kimono. Diareup tuh di toko, diareup deket galon. Cicing mana di daerah. Mata kayak liar teh pakai cadar coba aja. Untung ayeuna usum corona saya pakai masker sih untung pakai masker kadulu swing namanya. Assalamualaikum. Mang Cupang asup ka imah abdi dina lawapan. Mang Cupang cek abdi. Sareng saha Mang Cupang? Sareng pun bojo. Ayo sih. Nu datang sa? Datang ke ruang pantau. Sa, ayo bojona di mana? Ditanya ku abdi, sarang saha? Sarang pun, bener tuh sarang pun bojo. Bener kumaha, kok ya sorangan bojona mah di kimanu kana diubarkeun teu bareng teu sareng. Nah, mana tuh pun bojona? Neng ka dieu, maskerna pake heula. Tarajo we datang. Tah, Mang Cupang heula tuluy disusul ku pama model cara kitu cek murab babarengan teu kudu kieu hakiki. Nah itulah kurang leuwihna gambarannya seperti itu. Sok baca Hanaf atuh. Mana baca ka tengah? Nu dieu. Ya mana gitu? Kok jadi leungit? Oke, tengwa ka kana biar can beres. Nah, terus lagi gitu. Annahu yakfi fiha al-muqaranah al-urfiyah. Jadi muqaranahna cukup itu penting antara al jeung bang. Ini urusan muko bukan takrif nih. Ari niatna takrifna keukeuh dina bab naon ge qasdus. Yes. Bihaisu yu'addu mustahdiran lis salat nu penting ngahadirkeun salat teh maksudna dengan pardunya dengan qasdul fi'linya dengan ta'yinnya maksudna kitu kada we mustahdiran lis salat dengan sekumplitna nu sakumaha tadi muktabar dina niat geus we eta aturan lamun eueuh kawal ieu rek kumaha salat lamun keukeuh ka jalma awam dikudukeun tadi niat kudu aya ti mimiti al nepikeun kabar tuh bakal loba was
sakaliun tina ngerenteg kana kosdu ge loba kana luas. Dauhan Ibnu Rifah, innahu al-haq qaul mukhtar, ieu adalah qaul nu bener, allazi la yajuzu siwahu, teu meunang salin eta, tepikeun manu ieu we. Nu penting antara al jeung bar, nu disebut muqaranah urfiyah, dan itu dibenarkan oleh Imam Subki. Bahkan Imam Subki meluarkan statement, man lam yakul bihi waqa bil waswas, lamun jalma henteu ngucapkeun ku kaul tadi maka akan terjadi kawaswasan anu madmut. Geus moal mampu eta mah khusus jang khawas we eta mah jang orang-orang pilihan. Model cara urang mah geus moal mampu. Muqara ari niat mah anger we ngaranna kos. Rek orang awam rek orang alim nu ngaran niat mah kos dosa muktaronan BP ngan muktaronan muqaranah wa ingdal aimati salasa hese keneh Kang euy antara al jeung loh oge hese keneh kumaha mun niatna teh atuh memeh takbir takbir ka imam nu tilu ya juzu taqdimun niat ala takbir bizamanil yasir, bisa niat nyeulaan takbir niat heula karek takbir lain dina jero takbir kumaha bade acara kieu. Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu duhri geus aya can maneh tujuan salat fardhu duhur. Nah, udah ada niat kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar mah lang mah naon? Udah jadi. Erek taklid. Tapi luar Syafi'i. Leuwih geunah ieu. Qauluhu bil waswas al mazmum. Baca waswas. Naon waswas teh? Wa nasiun min khoblin fil akli au jahlin fiddin. Dengekeun sia tuh. Was-was teh tumbuhna kakoet otak atawa bodoh. Ceulina kungsi kaasupan gaang. Allah. Yes, tenang. Wa yata'ayyanu bihi alal qadir, labdu Allahu Akbar dina takbir taharum teh bagi orang yang mampu mengucapkeun kudu lapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu gitu. Ittiba. Atawa lamun hayang beda tibatur tamahan alif lam. Allahul Akbar. Sahkeun. Teunana ngana naon kumalamun dibalik akbarullah teu bisa. Yang beda tibaturkan Allahu kabir gak boleh, Allahu a'zam teu meunang. Ganti tukang Allahna ku Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar gak bisa. Kudu ku Allahu Akbar ta'ayyun. Mun erek paling ditambahan alif lam gak masalah. Wa yadurru ikhlalun biharfin min Allahu Akbar, kade bahaya nyelangkeun hiji huruf, nyelapkeun hiji huruf antara Allah jeung lapan akbar. Kok nyelangkeun ikhlal nyacadkeun hiji huruf tina lapan Allahu Akbar. Sing jelas mahrajna sing bener, mahrajnya sing bae, mahraj alif, mahraj lam, mahraj ha, mahraj hamzah, mahraj kaf, mahraj ba, mahraj ro. Ulah Allahu Akbar. Lah soalnya kita Allahu Akbar. Allah tadina ditafhim teuing, terlalu tafhim akhirna tadina bau kalau ka jadi bau. Komo cara si Ujang mong Allahu Akbar cerah. Tong jadi imam siapa sih? Sapinter apapun Anda gak sah jadi imam. Aya carita Ujang teh man. Carita gentong. Entongan euy, entongan euy. Entongan. Carita gentong. Tutup mulut urut sabungkus ya.
ziyadatu harfin yugayyirul makna kade teu meunang matak bahaya namahan hiji huruf anu matak ngarobahkeun makna. Jika maca panjang hamzahna lapad Allah, Allahu Akbar, gak boleh robah atau mana ditambahan alam jayu simpam atau jadi mana apakah Allah maha besar? Aku jadi nanya itu waka alipin maka ditambahan huruf alif sabada huruf ba'na Allahu Akbar. Tok robah mana? Robah mah naon sababna makna ketika ayeuna ditambahan alif maknana wa huwa toblun gendang. Allah utawi Allah iku akbar gendang. Nah itu kumaha itu? Robah mana? Tina maha agung jadi gendang itu kumaha? Tapi dina takbir malam id eta anu takbirna aki-aki make sok parajang banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suruh bari diguguyung. Diparajangkeun itu. Aki-aki. Walillahil hamd. Geus walillahi lan ikut tetap kedua Allah alhamu utawi bingung dari kumaha walillahil hamd. Oh waduh nanti Allah bari hagede hamd. Baziyadatu wawin qoblal jalalah sebelum lapan Allah na ditambahan waw wallahu akbar wa tahlilu wawin sakinah wa mutaharrikah bainal kalimatin nyelapkeun waw anu mati atau anu berharokat Allahu akbar Allahu akbar gak boleh. Wakada ziyadatu madil alif oge iya oge takbir hayam belum gitu. Wakada ziyadatu madil alif teh nambahan mad alif di antara lam jeung ha nalapad Allah nepikeun ka panjang teuing jiga hayam belum ila hadin la yarahu ahadun minal qurra yang tidak ada satu pun ahli qiraat mengatakan ada mad seperti itu. Itu gak sah itu takbirnya. Ketika gak sah takbirnya ya gak sah sholatnya. Tujuh alif. Satu alif dua gerakan. 2 kali 7 14 harokat maksimal. Leuwih ti 14 harokat teu sah takbir. Teu sah takbir teu sah. Hayam belum teh. Ayo hitung harokat. Allahu Akbar. Gak ada mad melebihi itu. Kumaha lamun aya waqfah yasiroh make eureun di antara Allah jeung akbar gak apa-apa. Waqfah yasiroh mah di antara dua kalimat takbir sebatas jangan renghap. Saktatut tanafus Allah Akbar artinya sah karena naonan heug dirinya teu kada bisa diamalkeun sah Allah Akbar wala damur Allahu Akbaru tenan da teu ngarobah makna da teu diwaqafkeun mungkul. Takbir Lau kabaro marotin nawiyanil iftitaha bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyab'i lamun jalma takbiratul ihram berulang kali bari tiap takbirna teh ngamaksud ngamimitian salat mangka eta jalma asup dina salat ku takbir anu ganjil kaluar tina salat ku takbir bilangan genap. Nawan sababna sabab ketika eta jalma asup kana salat ku takbir kahiji mangka takbir anu kadua ngabatalkeun salat sabab takbir kadua mengandung memutuskeun kana salat nu kahiji.
Parun ini hampir tidak pernah terjadi. Saya belum pernah menemukan parun ini. Kasus takbir berulang kali, di mana seseorang masuk karena sholat ku takbir kahiji dan batal tina sholat ku takbir kedua, hampir tidak pernah saya temukan. Sacan pernah ingat mangih jelema takbiratul ihram 2-3 kali can. Wah, oh subhanallah. Usolli Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain parun. Orang yang takbir berulang kali barusan itu kan karena dia belum merasa yakin ku takbir pertama geus asup sholat. Kenapa takbir yang kedua? Karena dia merasa takbir pertama belum sempurna nih. Ari masih kena merasa belum sempurna niatna, berarti ku takbir pertama teh belum masuk. Parun ieu mah jalma takbiratul ihram beberapa kali di mana tiap takbirnya dia mantep masuk sholat. Allahu Akbar, yakin niat kesampurna. Yang takbir dia Allah sejak kalau suruh Allahu Akbar, tak gitu terus. Ayah mau aja mana gitu. Kan pernah terjadi. Ayah oke kasusnya palingnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kunaon make rek takbir deui? Sabab merasa can masuk sholat. Ya udah berarti belum masuk sholat. Komo bari ditamahan. Sok aya sok nambakeun. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli Allah. Bismillah. Nah eta make kudu cek urang. Atuh aya moal terusna cek urang jemplingnya mah tak kenaon. Katakan Allahu Akbar. Sorry. Allahu Akbar. Jemplingnya mah pakai kudu Allah. Eta naon maksudna teh naon? Eta teh jigana cek we ngabejaan kanu gigireun. Can jadi. Da soal aja gitu. Sadaya Allahu Akbar. Ela teh tak jadi aing Allah. Kan. Allah. Allah. Ah gitu teh. Pakai kedua pecah. Nah, tahu tadi sih. Kadeuleu hayang kadenge atau hayang ayeuna di komen kudu sebelahna teh kadeuleu teh. Nya naon lagi kudu pecah segala. Teu jadi mah teu jadi atuh sia teh jembling. Hakata. Fa ilam yanwi dzalik lamun takbirna henteu niat takbir taharrum mah jalma takbir berulang kali tapi anu kadua katilu kaopat kalimana mah teu niat takbir taharrum teu ngamaksud iftitah salat wala tahallala mubtilun bari teu aya nyelang anu ngabatalkeun teu aya pecah lapan pecah teu ngabatalkeun geus kulat ngomong pecah batal sih teh jiga ngalapadkeun niat teu ngaluarkeun teu ngomong usolli deui pama ba'dal ula ari kitu mah teu masalah takbir anu sabada kaiji mah dikir ya dikir keur salat teu batal jadi kieu Allahu Akbar beres takbiratul ihram mah geus takbir we berulang kali tapi teu niat takbiratul ihram teu ngomong naon kieu we ukur Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 1000 kali sugan sia takbir atuh hege teh teh eta mah dikir keur salat batal teu salat dikir atuh henteu teu nanaon dikir ribuan kali teu nanaon ngananaonan kos waktu deui da dina salat teh loba pagawean ayeuna jeung doa jeung dikir anu puguh aya dimaksus dina salat make kudu takbir ngadak-ngadak kewe atuh matak naon geus salat hayang takbir ribuan kali mah jadi eta mah dikir lamun teu niat iftitah wa yajibu isma'uhu aya takbir nafsahu dina takbir wajib minimal terdengar oleh kuping sendiri ingkana sahih asami lamun cager bangdengena teu torek wala aridha min nahwi lagotin oge tidak ada gaduh teu rame teu ganeng artinya takbiratul ihram kudu kadenge ku ceuli sorangan itu bil quwwah tidak harus real
beda deui seperti khutbah. Kalau khutbah itu memang harus nyata terdengar oleh yang 40 orang rukun khutbah. Sehingga lamun khutbah di tempat rame, lamun khutbah kemudian di tempat anu gaduh, sehingga 40 orang tidak mendengar rukun khutbah, maka khutbahna tidak sah. Ari mah henteu. Lamun dikira-kirakeun jempling kadenge teu eta takbir sorangan, kuceuli sorangan, bakal ieu mah teu kadenge teh gara-gara ganeng we, ya udah sah. Berarti ya penting hukuman rukun. Kasairi ruknin kaulin sami rukun kaulin sanes oge sami Fatihah kudu kadenge kuceuli sorangan awewe teh. Sok kecawas teu pugu maca Fatihah teh. Nyahan oge masuk cing jelas kudu kadenge kuceuli sorangan. Kade Fatihah tong sok kekecawasan teu pugu. Minimal itu terdengar oleh kuping sendiri. Kelamun teu kadenge kuceuli sorangan bicara jempling maka teu sah Fatihah, teu sah tasyahud, teu sah uluk salam. Masih kene loba dina uluk salam palebah asna teu kadenge. Assalamualaikum ujug-ujug assalamualaikum aya asna teu kadenge. Fatihah singka kuping nih, ayo normal, ceuli. Ketika dina rukun maka isma wajib, jadi syarat sah. Ketika sunnah maka isma jadi sunnah untuk lihusuli sunnah. Seueur kan sunnah kauli subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kan sunnah kauli unggul, bisa mendapatkan pasunnahan minimal terdengar oleh telinga sendiri. Wa sunnah jazmu raih sunnat maca jazmro nalapad akbar sok sanajan ceuk tadi teu nanaon dibaca dhammah Allahu akbaru. Sunnah dibaca jazm Allahu Akbar. Urujan min hilafi man awjabah sabab menghindar tina hilaf ulama anu ngawajibkeun kudu dibaca jazm. Wajahrun bihi oge sunnah deui narikeun takbiratul ihram li imamin jang imam seperti takbir intiqal anu lain ngan kade narikeunana takbir jang imam kade salah niat bisi pajarkeun ngabejaan makmum. Lamun imam maca takbir tarik niat ngabejaan salatna batal. Darek ruku Allahu Akbar ditarikeun keur waktu takbiratul ihram ditarikeun niatna ngabejaan makmum batal sarua we jeung Allahu Akbar ruku euy sarua jeung kitu sami Allahu liman hamidah itidalun sarua jeung kitu erek ngerenteg deui Allahu Akbar sejak kaulah abdi narikeun takbir niat kabejaan makmum kitu nu ngabatalkeun teh titik Kang cenah moal mungkin terjadi narikeun takbir ngabatalkeun kusabab niat ngabejaan makmum moal mungkin terjadi sabab moal mungkin imam pas ruku maca takbir Allah sejak kaulah abdi takbir tarik maksudna ngabejaan makmum lillahi ta'ala aya moal nu ngarenteg kitu eueuh tapi imam narikeun takbir tujuan ngabejaan ada moal ada ngarenteg teu niat berarti aya ning bisa nah ngamaksud salat fardu maghrib make ku hese-hese teuing pami ngarenteg kene pasaran di tematik
Tingali qauluhu li imamin wa jahrun bihi li imamin. Fakadza muballighun aya. Lakin innawaya az-dzikra awil isma wa illa batalat sholatuhuma. Lakin innawaya az-dzikra awal isma teh kurang mau aya wawan tuh. Awil isma atawa awal isma. Aya wawan. Nah, wa aya dua huruf atop. Huruf atop waw dan huruf atop wa. Bisa gitu. Atopkeun hiji kalimat karena kalimat sajian kedua huruf atop. Pada acara dina duit, mau duit teh tingali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan ini dan barang siapa mencetak dan atau mengedarkan dan atau. Nah, awal ismatnya dan atau. Zikir dan atau isma. Wa illa batalat. Lamun murni isma batal. Lamun murni isma batal. Niatna rentek deui wae. Warobu kapaihi sunat ngangkat dua telapak tanganna atawa salah sawiosna inta asaro lamun memang kesulitan ngangkatkeun nu sabelah deui nyeri misal bikasbin bari dibuka wa yukrau khilafuhu hilap lamun ayeuna teu dibuka kalakah makruh wa ma tapriki asabihi ma oge bari deui direngangkeun ramok-ramokna taprik wan masaton rengangna anu tengah-tengah anu sedengan. Takbiratul ihram bikasbin teh kieu. Jadi takbirna keur waktu ngangkat leungeun ulah dikepeulkeun. Takbir Allah siga ngajak belut. Buka kasbin teh. Lamona taprik wasaton. Taprik wasaton itu leuleuskeun leungeunna. Kan rengang leungeun. Kita taprik wasaton sakieu kurang leuwih. Oh takbir juga rek nyakar Allah. Ada lakar. Aya deui jelema anu sok kemenye apa kemenye? Allah tah kayak kudu dirapat kudu. Allah bari kitu Allahna teh dikitu dia. Allah. Sedeng leuleus. Allah. Sedeng. Taprik wasaton. Tong kieu teuing, tong rapet. Itu ramo. Angkatkeun dua telapak tangan hazba ay muqabila mankibai. Ngalempengan kana dua pundakna bihaisu yuhazi atropu asobi ala udhuneh wa ibhamahu syahmata idhuneh sakira-kira tungtung ramona lempengan jeung ceuli jempolna ngalempengan kana syahmata udhun warohatahu dua tapak tanganna ngalempengan kana mankib di dieu kurang leuwih ieu ngalempengan jeung mankib ieu mankib ngalempengan ka dieu ieu ngalempengan ujungna kana ceuli. Teu kudu mawa pasekon jeung panggaris ya teh. Munika sok aya anu munika di banget hayang banget lempeng dia. Allah, munika dikitu didegekeun. Saking ku hayang lempeng dasangeuna. Lamun kira-kira ayeuna teu memungkinkeun bener-bener lempeng karena memang dah hese teu kudu dipaksakeun. Nepikeun ka dada dibegeg-begegkeun kitu teu kudu nya ceuk saha sunat dibegegkeun dada. Dina salat sirah sunat ditungkulkeun lain jeung punuk-punukna komo jeung ayeuna tonggong-tonggongna menika hayang nepikeun ka salat teh menika aya atawa beureum mah sareng ati teh keteukan teh salat mundur teh nya kumaha make kudu dioper-oper sunat tungkul salat teh tungkul ieu masih sing mantes salat teh sing mantes sudah punuk sok bulu teh gitu teh sok dileuwih-leuwihkeun tepuk punukna ya khusuk mah lain dina punuk khusuk lain dina beuheung ditunggulkeun khusuk mana teh
jami'i takbiri taharrumin sunnah ngangkat dua leungeun dibarengkeun jeung sakabeh takbir taharrum surahna ngabarengkeun bi ayyukrinahu bihi ngabarengkeun eta kana ngangkat ibtidaan jeung mimitina setar jeung finisna akur jeung takbir ngangkat leungeun teh kana setarna modern leungeun dihandap asalna teh pas lamun rek direplaikeun dimulai ngangkat setarna bareng Akbar mun direplaikeun bener jadi setarna Akbar dina kitab Raudhah masalah robu muqaranah antara robu jeung takbir ada beberapa kaifiat Raudhah aya ngangkat heula karek takbir jempling berarti ngangkat geus leungeun di dieu karek nyebut Allahu Akbar berarti ibtida'na setarna heula ngangkat sanggeus leungeun di luhur karek aya di takbirna heula Allah karek luhur. Yang paling utama dari berbagai macam kaifiat itu adalah bahwa setar dan finishnya takbir itu bersamaan dengan rob. Ini ibtidaan wa yunhiyahu mama wa ma'ruku'in sunat ngangkat leungeun teh rek ruku bareng jeung ruku Allahu Akbar ruku wa raf'in minhu udang tina ruku sami Allahu liman hamidah angkat wa raf'in min tasyahudi awwalin udang tina tasyahud awal Allahu Akbar angkat ruku ada 4 tempat dina salat nus disunatkeun ngangkat leungeun hiji pas waktu takbiratul kadua keur waktu erek ruku katilu hudang tina ruku kaopat hudang tina tasyahud wa wad'uhu ma tahta sadrihi wa fawqa surratihi lil ittiba terus meletakkan kedua tangan hanapeun dada luhureun bujal ittiba ka rasul kitu salatna ceuk saha ceuk ting da urang mah teu panggih jeung rasul ahidan biyaminihi di mana tangan kanan nyekelan kana pigeulangan tangan kiri turunkeun heula anu kiri ngarah teu diputer ngangkat leungeun nikasiga aromanis Allah untuk diputerkeun Kang bakal dibalik atuh dah salah atuh ieu heula coba ieu heula komo nu lucu deui mah santri di Banten baheula palebah ngacungkeun tasyahud pas asyhadu alla ilaha illallah tadi ngacung jadi dia teu kuat atuh pake kudu gagaro kudu ieu digantian ku ieu di kieu kan saleuleui kadang nya matak naon ceuk urang atuh nya mun eta atuh kudu ieu mah tong diganggu nepikeun ka jadi pembahasan harita keur ngaji kitab Bugyah jeung Kiai Buh tadi waktu harita kan Kak Muh harita mah can Buya Muh tadi harita mah Kak Muh kan disebutna waktu saya Buya di tadi tafsir Tabari ngiring ka Buya demnya di harita ada terus Bugyah ngiring ka Kak Muh pas keur ngabahas masalah pasunatan itu eta santri dina salatna mah kudu kitu betul atau galak eta santri eta nya kumaha ari sia maksudna make kudu gantian nyapan cenah kieu teh surat abdi teu kiat atuh ai pan cenah sunat nganteng keur waktu tasyahud teh antara panon hate jeung isyarah urang mentauhidkan ka Allah ku sabab ieu na ieu abdi cenah digantosan nya matak naon sia teh lamun ku ieu gagarona da ka tepi ka dieu keneh atuh ieu ge bisa make kudu ditukeurkeun kitu naon jan tapi da ujang kayak dongeng na ujakeun dong aduh
Ujang mah ieu ujang ieu. Ti mimiti sagede pelok di dia Mas Andre nanti. Umur aya baraeun. 18. Di dia ti umur sabaraha? Hah? Tahun 2000. Lain tim mimiti nyedok mana ngilu tahun sabaraha? 2004 nya. Nyedok lain baleg. Ini gua nyedok. Di umur 2 tahun sih jangan di dia ti umur 2 tahun enak hirup kene. Mus ngolotop. Ujang mus ngolotop. Naon ngelotop teh naon. Guys. Salah ngobrol heula, capek mah. Santai we. Anu teu kasurahkeun ku abdi ungkapkeun di pertanyaan silakan.